aya tebakannya cik tebak. Tokyo ibu kotana, tos tepang langsung paanggang. Naon wangsalna? Tangga wangsalna teh Jepang. Nah, Iwung bahan pagar, manawi teh moal bendu. Naon wangsal? Awi, Oke, awi. Eta teh disebut naon di bahasa Sunda teh? wawangsalan. Kaleres. Wawangsalan mangrupa salah sahiji wangun tina sisindiran. Wawangsalan teh nyaeta sabangsa kamonesan basa ku jalan nyebut hiji maksud teu langsung ku kecap anu paranti. Tapi kalah nyebut kecap sejen anu salah sahiji engangna atawa leuwih dalah nepi ka sagemblengna pisan. Murwa kanti jeung kecap anu dimaksud tea. Wawangsalan bisa diperhatikeun sacara sederhana nyaeta teteguhan atawa tetebakan. Wawangsalan geus matok diwangun ku dua padalisan. Johagna wawangsalan mah tara aya nu leuwih ti dua jajar padalisan. Padalisan kahiji cangkangna, padalisan kadua eusina. Jumlah enggang kecap dina ungkara kalimah padalisan kahiji nya kitu deui jumlah enggang kecap dina ungkara padalisan kadua. Nah, baraya lian ti wawangsalan anu diwangun salancaran atau walancaran biasana diwangku ku dua padalisan. Nah, upama rek dianggit atau direka make pupuh atau dangding biasana disaluyukeun jeung watek atawa guru bilangan nu aya dina pupuh. Contohna wae upama dina pupuh kinanti. Nah, upama dina pupuh kinanti teh diwangun ku genep padalisan. Nah, dina unggal padalisan oge diwangun ku 8 engang. Nah, upama ku urang ditilik kitunya dina pupuh kinanti teh bisa kajieun atawa manjing keur 3 wawangsalan. Upama contohna wae kieu nya kahiji, kelub main bal maung Bandung, tos nasib kedah patebih. Sok abong pentil kalapa kantun nineung jadi pikir, cak-cak gede mapai bilik, engkemah kantun waasna. Nah, eta teh dumasar kana watek atawa guru bilangan nu aya dina pupuh kinanti. Biasana anu aya dina pupuh kinanti teh aya cangkang oge sareng aya eusi. Nah, upami dina cangkang biasana dina padalisan anu ganjil. Misalkan aya hiji, 3, oge jeung 5. Nah, anu kata pamungkas nyaeta aya anu eusi. Eusi mah nyaeta lian ti anu ganjil atawa anu genap. Biasana aya di 2, 4 jeung genep. Nah, kitu panginten baraya ngeunaan pupuh anu direka atawa dianggit dina dangding atawa dina pupuh kinanti. Hatur nuhun.